Wahyu belah dituna Taurat jeung Injil belah dieuna Al-Qur'anul Karim ditafsiran ku Imam Jalal di ayat tilata Al-Qur'anul Karim mulia tohara anu bakal ngadatangkeun kana kahirupan sejahtera di surga Allah. Lamun nurut nuturkeun kana Al-Qur'anul Karim tina ucap tingkah jeung pola urang teh nuturkeun Al-Qur'an ait amis terus paeh urang surga Allah. Al-Qur'an sebagai wasilah jang ngadatangkeun urang ka kahirupan anu lestari di surga Allah. Wara tuh ai dunia dunia mah duit nu kamari dileungeun urang poe ieu geus eueuh. Mobil nu tahun kamari aya poe tahun ieu geus eueuh. Motor nu kamari aya kuari geus eueuh. Sakejap dunia mah lamun ku urang diperhitungkeun jaheuh. Oh geura duit kamari urang nyekel 100 juta poe ieu geus eueuh. Motor kamari luar biasa. Sagala rupa motor aya kamari keur boga teh. Hei, ka motor beat aya. Weh, motor nu gede teh naon eta mah? Naon ngaranna? Lain, anu lamun aya nu ngabonceng kitu bae teh tah aing mah greget jasa. Kunaon nyiptakeun motor kos kitu teh. Tah lamun pake ngabonceng kiai teh pantes. Atuh teh pantes banyak kiai make udang-udang kieu bae naplok. Aya jelema nyiptakeun motor kos kitu. Bala sok tapakur we goblok teh jelema. Atuh ka eta mah lamun urang sorangan aju kebeneran nganggih jahe. Nah, itu kan motif sab. Haji panjana mah teu bisa tah kadang lamun teu nyeklak teh teu bisa motor kos kitu mah hese. Leuk ragag bae. Kudu nyeklak bae pan. Atuh pan eta mah teu kudu nyekelan ge geus nudan ka dieu tah. Ya Allah, ya Rabbi. Ai kos kitu hayang ngora deui teh hirup. Sia aing lain aing. Sia mah kolot ge kos kitu. Lah, ieu kan dunia ta dunia. Kamari awewe itu mani campernik gelis luar biasa 20 tahun ka tukang kuari. Ya Allah, susuna percis kos balon kurang angin. Berarti kan beak. Eta dunia eta kos gitu, kamari mah bujurna eplok cendol, kuari mah teu gagiplek kuru. Tinggal tulang doang. Kanyahoan tinggal tulangna aya anjing ngagogogan. Pajar tulang kan berarti. Dunia ya cerita dunia. Naon artina tu dunia? Kamari urang boga kijang nu anyar, kuari geus eueuh, Avanza nu anyar, kuari geus eueuh, Fortuner urang boga, kuari geus eueuh. Oh, tuh 3 jemputan bae tu imah urut aing, kuari geus eueuh. Dunia sekejap. Kamari duit nu kamari poe ieu eueuh, nu poe ieu aya ge isu page tu eueuh. Dunia, seperti eta dunia. Berarti kan leutik sabanang qalila. Haju ditinggalkan kan kurang kumaha pahartos sugihna balik sugan mawa kunci apaan saja nanti sugan Mercy nu kunyana di papaket eta Mercy Jeep anu ka mana kunyana di panti tembak pan eta mah dibodip sedemikian rupa balik ke kuburan sugan kuncina dibawa atau ban setipna yang teh ibutin 10 besar dunia masuk terkaya 10 besar dunia paharto teh triliunan rupiah geus hese. Lamun make kalkulator nu Haji Pendi mah geus nemboal kapuateun. Tek nol ka mana ieu? Teu kapuat. Kalkulator murah ka mah kitu. Teu kapuat. Atuh dia mah ngana geus 1 juta, 2 juta, 10 juta masih kalkulatornya masih main ge. Tah lah 100 juta lah masih main ge. Asal geus bangsa tebet, ieu kumaha cenah ka dieu ieu. Ieu kumaha? Bantikeun kalkulator kos kitu kan geus. Jeung sia-siana habak. Tumain nol. Hasilnya nah, hasil. Ih, miliar ge geus hese. Miliar ge tek. Genep. Ieu genep. Ih, nol ka mana ieu? Ai yang meureun jeung susah sok resep jeung serikeun. Asa hiburan jeung susah teh sebenarnya. Ya Allah, ya Rabbi susah mah ka kota ge kajeuleuh kan urang. Lain setelan. Masa make samping make sepatu. Kan teu nyetel eta ngaranna. Eta kan samping mah sendal, make
sepatu Masya Allah aya deui make udang-udang make jaket kumaha sih teu nyetel teh budak mantap zaman SBY eta Agim ieu keur carita nyetel Agim kan lari pagi jeung SBY make udang-udang we cek udah ya hebat teh ka anak teh hebat peleba mana ieu make udang-udang bae ieu nu geus kieu bodoh ngaranna masa lari make udang-udang lari baru lain make udang-udang lari mah make training ulah make nanaon priwit teh trit eta pinter gitu ngaranna geus eta Agim teh teh ke zaman SBY nya kan diorbitkeun lari pagi jeung SBY atuh selain salari-lari da ieu teh mah sarua teh ge pencitraan keneh ngan ieu mah keur carita make udang-udang salah udang-udang mah jang salat ngariung ge geus kudu make udang-udang yang saya mesti mah ngariung make udang-udang aya salat teu make kopiah goblok bener teu jawab teh karena teu nyuruh eta ki pudoli kos kitu teh urusan teu nyuruh iya ikir cerita istarau bi ayatillah samanan qalila Masya Allah saha anu bisa maca ayat berarti kan Allah ngagerakeun lain sembarang atau nu ngadengekeun ayat ya Allah lain sembarang nu mantak datang ka reup sare eta teh naon ku indah-indahna mantak kiai lamun datang ka murid HS hebat eta kiai bisa menyejukkan hati murid pantau geun habak istarau bi ayatillah samanan qalila hanya demi meraih samanan qalila dunia jabatan aya dinyana Quran aya dina kunyana tapi hese nerapkeun hanya demi samanan qalila boro-boro nerapkeun keseluruhan fikih datang ke urusan jilbab bae kurang kumaha di DPR lu pinter lu talar Quran dek nerapkeun eta bae ge masyaallah puasa jasa hanya untuk samanan qalila sampai saiki dereng ana keputusan mengkonon laiki ayat teh istarau bi ayatillahi samanan qalil bacakakeun ge saking DPR maring DPR ku sira iso ora siki baca ki aja mengkonon sira ngaji nek endi sira ning Cilongok bae jangan di kana endi saya ngaji ngang maring aku bae sia ngomong jadi cacak-cacakan gitu aduh ya Allah ya Rabb hanya demi samanan qalila jabatan hanya demi samanan qalila tahta hanya demi samanan qalila wanita hanya demi samanan qalita nah dengan berbagai samanan qalila dunia ditinggalkan ayat istarau bi ayatillahi samanan qalila kajen tama batur mah DPR mah emang keur ngojai di neraka tama kos kitu mah ieu bae kiai nu di kampung ngaranna bae kiai salafi tapi ka pendopo deui ulah nyileh ka dieu sia biasa bae aing kasinggung biasa bae hanya samanan qalila ayat digantikeun ka duit 1 juta 2 juta 10 juta naik ke panggung hanya untuk samanan qalila istarau bi ayatillahi samanan qalila engke kumaha di akhiratna tah ieu karakter kafir seperti itu kafir mah jelas kos kitu istarau bi ayatillahi samanan qalila tapi urang ku ari nu jeklan Al-Qur'anul Karim demi meraih samanan qalila gereja tanda tangan bae peda aing jadi mui demi kelestarian mui daripada aing teh tanda tangan coplok jabatan wani aing mah kajen teuing kumaha ge demi samanan qalila kajen teuing di akhirat dibeulem ge kumaha jabatan aing keur bupati negara urang keur demokrasi aya agama sia agama ulama atuh Islam aya negara demokrasi beratan ke agama sia beratan ke negara sia ulah ngomong kos kitu cenah ieu mah pokona mah kami tanda tangan bae karena kami mah jabatan bupati hanya demi samanan qalila jabatan bupati sabaraha tahun sia ngajabat jadi bupati engke dibeuleuh sia di neraka jahanam sabaraha halilan
Istarau bi ayatillahi samanan qalila. Kafir bagus jelas, tapi babatok sia. Tuh pakai babatok we pantun. Ya Allah ya Rabb. Masya Allah karim, hanya samanan qalila. Secuil anu Kangjeng Nabi mah menyikapi dunia teh lain lalagaan pan urang geus sering. Kangjeng Nabi lempang jeung sahabat. Kemudian cak Kangjeng Nabi itu naon? Bangke tuan. Nu bantak dipicen kuran teh hayangeun nu bogana, bungeun nu bogana. Nu bantak dipicen nu kudu bogana kuran ijideun, gilaeun. Allah menyikapi dunia leuwih ijid tibatan bangke, tibatan nu boga bangke terhadap bangke. Tuh lu mancak dunia teh mun urang nyaho kana hakikatna dunia bau sabenerna mah lamun nyaho kana hakikatna dunia bau sakumaha bauna bangke. Mantap Kangjeng Nabi ketika Isra digambarkeun ku Gusti Allah aya seorang ini ini kan aya nu henteu bengki mah bengki nya ini nya bengki kan geus eueuh pupurieun. Geus eueuh pupurieun atuh can ini mah nya bongkok, nya kuru, bengking. Berarti kan geus eueuh nanaonan tah ini. Saha nu hayang kawin kan ini jadi stadis. Nah, kuari ini. Tapi dipoles. Masya Allah eta ini make lapis. Ya Allah. Make lipen. Weh, lipen lagi tengah nama berem sisi nama hideung. Dimodif punya pacar artis. Ya Allah, make shadow. Ya Allah, ya Rabbi. Ieu di plat-plat. Aya berem-bereman biasa. Orang gila kan leuleun ini kos gitu kan gila. Masya Allah, ieu mah kara rencengan biasa. Ya Allah, dadana dibuka. Atuh dadana dibuka ge lamun nongtot. Ieu mah pan ngahelom. Wah ya ini parah ini parah ya Allah ya Rabbi. Nah tapi kan gambaran seperti eta Kangjeng Nabi digeroadkan ku ini ya Muhammad anjirni ya Muhammad anjirni tapi Kangjeng Nabi terus baik ya Jibril man hadi saeta oh cek malaikat Jibril ya dunia eta dunia mun maneh nembalan ujian anak umat maneh ngocai di dunia kejaran anak dunia baik untung maneh teu nembalan Muhammad. Masya Allah eta digambarkeun nini-nininya bengkingnya jore geus eueuh dipang jore-jorena urang lamun kuari aya nini-nini di dieu hiji bae gila urang pasti kararieu bae komo haji peni mapan tolol jelema terus lakukan bau nini-nini aya jahe onah punyana dipentang di dieu. Tapi lamun ini geus kararieu bae. Kan ini mah bau hamru. Tuh, apa kieu nama? Saya heran ini mah sanajan make esprek bae. Disemprot bisa lakukan tetep ka ambo bae. Cek ini wah sia cenah gitu. Marah ini. Oh, nyawan bae. Aing sia ka imah ka ambe. Nah, ieu kan gambaran dunia seperti gitu. Saha nu resepkeun kan ini iji tinggal ini mah belu ini mah gila tinggal ini. Nah, ieu kan dunia. Hakikatna dunia seperti eta. Komo mun Kangjeng Nabi ngagambarkeun bangke. Masya Allah karim. Mantap. Wali Allah geus dibere ilmu hakikat sehingga neule dunia leuwih joret tibatan kocong merah. Kocong merah. Lamun Hasan Basori nyaritakeun perjalanan hirup tapi indah Hasan Basori. Perjalanan hirup teh Gusti Allah indah jasa, tentrem jasa, tapi keindahan jeung katentreman teh orenganan engke bakal mawa kacilakaan. Gusti, keindahan jeung katentreman dunia cek Hasan Basori. Keindahan jeung katentreman dunia nu bakal mawa kacilakaan naon hartina Gusti sapira di dunia teh moal lila Gusti bere abdi pandangan terhadap aslina terhadap dunia Gusti cek Hasan Basori terus saya ibadah ka Gusti Allah ngadoana seperti eta
Ya Allah ya Rabbi hirup teh tentrem jeung tenang neuleuh dunia teh indah neuleuh dunia teh amis sakumaha cek Kangjeng Nabi dunia mah huluun khudrun dunia mah amis Allah hejo wayana sakitu abdi teh ningali dunia teh indah Gusti tetapi ternyata horenganan bakal mawa kacilakaan bere pandangan abdi terhadap aslina dunia Gusti ya Allah nah mulai Ki Hasan Basori zuhud lalaunan diberet hayang karena dunia ya Allah begitu pas dibere ilmu hakikat ku Gusti Allah ningali dunia gila sakumaha gilana urang geuleuh kocomberan nyana ngomong deh ya Allah ya Rabbi horenganan kagilaan abdi terhadap dunia ieu lah nu bakal mawa kebahagiaan jaga di akhirat Gusti ulah dicabut pandangan abdi terhadap kagilaan terhadap dunia Gusti tambahkeun Gusti pandangan mata hati abdi kagilaan anak kaijidana terhadap dunia sebab kagilaan kaijidan terhadap dunia horenganan anu bakal mawa kebahagiaan jaga di akhirat Masya Allah maot keur meujeunna teu hayang jasa kan eta bahasa Hasan Basori baca Tuhan si Abdul Qadir malain Gusti sabada abdi dibere ku Gusti hakikatna dunia dibere nempo mata batin abdi ya Allah ya Rabbi horenganan sakumaha nu dicaritakeun ku Gusti sakumaha nu dicaritakeun ku Rasul Gusti percis abdi ningali dunia kos nini bengki Tuhan saya mah kos dibere nya neuleuh dunia teh kos nini jorek biasa hayang sakali mantep cek Tuhan Abdul Qadir sahaja lemah nu cicing di dunia hajur rindu karena dunia eta mah 100% di akhirat bakal cilaka ya Allah sekali deh dengkeun ku celis ya lamun aya jelema cicing di dunia hajur kejar-kejaran dunia ngejar dunia rindu terhadap dunia eta mah 100% bakal cilaka di akhiratna kadangnya ku celis ya atuh kadangnya jaing ngomong itu bahasa Tuhan saya Abdul Qadir geus urang cicing di dunia tapi ulah cinta karena dunia cinta karena akhirat pindahkeun ka cinta urang padahal mah cicing di dunia tapi cintana cinta ka akhirat Masya Allah karim namun urang ku ari cicing di dunia cinta karena dunia di akhirat bakal cilaka cirina jelema nu cicing di dunia haji cinta karena dunia kumaha cirina isuk-isuk geus nyekelan kan kulaton isuk-isuk geus ngahape tas salat lain istighfar ngahape mawa susur mah teu prihatin lamun tinggalin susur tapi tinggalin HP mah mau sedih aya kabeh kan aya kabeh udah dek salat susur teu kabawa biasa bae cuek bae tapi ketika ieu naon garang-garana HP teu kabawa oh walah wahuluh masyaallah aing mah lamun HP teu kabawa asa pareumeuh obor hirup parah eta ciri jelema merindukan dunia ya karim ya karim ya Allah ya Allah ya Allah nah datang ka mana coba diri urang mencintai jeung merindui dunia sehingga nu cek Tuhan Abdul Qadir jelema cicing di dunia mengejar dunia jeung cinta dunia jaga di akhirat bakal cilaka leuwih bahaya deui mah leuwih jero deui mah ucapan Imam Ghazali jelema anu di dunia hirup di dunia masih kena mencintai dunia geus tah mah siap jasa kudu ka neraka hiji ketika jelema hirup di dunia kuari mencintai akhirat lantaran aya sorga eta ge antara neraka jeung sorga Imam Ghazali mah parah jasa ieu mah parah jasa anu salamet kumaha tuh anu salamet mah jelema hirup di dunia ulah resep kana dunia ulah resep ka akhirat sorga aya bidadarina jeung kanikmatan ulah pake karesep tambah sapira makhluk hiji bae dipake karesep teh dunyeuna Allah karang beres dicaritakeun unggal minggu ge tetep bae nu jadi hayalan teh dunia kene
tara keberes gaji ulah cinta dunia aju minta doana cenah kiai kula supaya bisnis kula selesai tangkorak sia beneran karake beres dari takut ulah cinta dunia laju kiai deh kumaha tuh ngadoakeun bae ngan aja kadang-kadang perpuluhna kiai goblok masih dia perpuluh deh bae wayah ngadoakeun bae jalain duniana nu jore mah wala tansa nasibaka minad dunya cinta terhadap dunia nah urang sebagai khalifah ini ja'ilun fil ardi khalifah dijadikan khalifah teh titah urusan dunia tuh pertanian urusan tuh gunung urusan tuh perekonomian urusan tah negara urusan tapi ulah mencintai urusan henteu pernah Kangjeng Nabi kadatangan jelema nu tani titah eureun tanina malah survei Kangjeng Nabi ka petani sing bener tanina penting awas ulah cinta terhadap dunia Allah Kangjeng Nabi ka pasar Kangjeng Nabi nyaritakeun sing hade dagangna lain eureun dagangna sok pajukeun jang ngabangun sok jang syiar moal bisa perang tanpa aya perekonomian sok tuh nu dieureunkeun ku Kangjeng Nabi sugan dagang titah eureun ibadah bae ka Gusti Allah ente tuh nu dieureunkeun ku Kangjeng Nabi sugan petani titah eureun ente tuh nu dieureunkeun ku Kangjeng Nabi tina nagara terus tetapi kade ulah mencintai dunia urus dunia ketika perang modalan tak perang ketika ngabangun syiar modalan tak eta teh titah kos kitu tah lain berarti haji urang cul igel lepas dog aing salah kan kita ngomongnya sebetulnya naon tah eta kos gara ditu jadi urang urusan khalifah urang sok urusan urang dagang Yang dagang untung, Masya Allah ya duit ya. Alhamdulillahirrabbilalamin saya nuker ngabangun masjid ya. Oh itu tuh awas ya, salila di aing ayak keramik bagian aing kenteng bagian aing semen bagian aing pasir bagian aing tah anu ngabiayaan tukang baskeus bagian aing ai kami mana enggak sudah siapa milu bae jeung aing ke di aing loba keneh duit tah eta kos kitu kan mantep ngadengena ngeunah hengge ngadengena buktina jauh mana kita keramik baik hese oh keramik bagian mana aja ayo ukur baik guys ukur sebarang kita mengaji dah guys besi ayo nurek jubang tiala kain bandari ini saya cina iya ayah setengah na mengaji jakabena iya kan ayah 1000 meter iya guys ayah kabeli 400 meter deh mana lu 400 kabeli 400 kabeli barang waduh siapa neraka jahanam ya Allah ya Rabb dunia sih ada jadi dunia mah hina dunia mah ijin dunia mah sekejap nu sarugi nu kamari tuh nu nyana kuari geus paeh tinggalkeun kamari tuh pamajikan si itu tuh gelis jasa kuari ka mana Mang Haji paeh tinggalkeun itu mobil saya itu mobil Mang Haji anu kuari ka mana paeh tinggalkeun hari itu pet anu sabae ya lo mah jenderal wari paeh jenderal gajah modar sarua itu periwit sa polisi periwit ngagantung jelema mana atuh kan di periwitan jero kuburan tatrit kami ditinggalkeun dunia tah sok radapan gerak urang jaheunya dunia nu urang aya keneh ge duit nu kamari poe ieu eueuh nu ieu aya ge isu bakal eueuh motor kitu keneh geus sabaraha kali gontor oh geus sabaraha kali ganti ternyata hari kos kitu dunia mah ngitulah mobil yang motor ya tanah dan lain sebagainya kadang jadi nu urang jadi nu batur kadang jadi nu batur jadi nu urang oh ieu dunia tinggalkeun ditinggalkeun sekejap jabatan nu kamari jadi presiden kuari geus eueuh kamari jadi menteri kuari geus teu kamari jadi gubernur kuari geus teu jadi bupati geus teu berarti kan sekejap tapi ayat Allah terus bae sebab ieu mah qadi nu bakal ngadatangikeun hamba-hambana ka surga Allah tapi kafir wanieun ngagantikeun ayat anu mulya nu agung digantikeun ka samanan qalila na'udzubillah min zalika ieu teh urang sihade urang istarau bi ayatillahi samanan qalila wari we di DPR hanya untuk samanan qalila kabeh gitu
dilepaskan kabeh ayat-ayat Allah. Mantap lamun nyada jadi PR paeh. Masya Allah, naudzubillah min dzalik, wallahu a'lam. Sebab naon itu make ayat, make kepentingan demi samanan qalila eta bae geus dirumus bahaya gas. Gali kira DPR paeh gali saminggu buka kira mun teu bilatungan teu teu. Bilatungan kajeun hukum. Naon teu make ayatillah. Isyarat bi ayatillah samanan hanya demi samanan qalila aja. Atau lain DPR bae sia disarua. Disarua bae. Ngeridit eta teu make ayatillah. Ayat Allah ngaharamkeun riba teh nu kos kitu. Tapi demi samanan qalila yang boga mobil tah yang boga mobil teh samanan qalila kajeun lah ngeridit ge ulah demi samanan qalila. Paeh. Lah, geus sate sia kajeun. Sate embes ini sate sia. Masya Allah.